Iya gitu yang disebut maut teh. Sosok pocong tapi jangkung. Apa tuh kamari orang sempat ninggalin na YouTube ya kayak tentang ya spiritual oge nya mana nyaritakeun tentang asa projection ya. Nya ieu mah menurut ente-ente lah kitu nya kumaha. Eta teh disebutna naon? Nya ci eta mah asa projection. projection. Gitu. Mungkin di dalam bahasa keilmuan mungkin lebih ke raga sukma gitu ya. Itu orang nya asa keingetan itu dengan ningali raga sorangan gitu ya. Jadi harita orang pernah eta teh pas saenggeus lebaran, sabaraha poe geus lebaran lah kajadianna teh. Jadi cerita tuh orang teh baheula teh nganjang ka Mas Ijul. Silaturahmi nama karena orang kan harita teu ka mana-mana nya lebaran teh. Teh nganjang ka Mas Ijul teh. Anu imah pemajikan tapi anu di dago. Oh di dago teh ya. Kenapa kan imahna teh kaluhur gitu kan. Di imahna teh. Nah, harita teh urang teh indit berang keneh gitu aja gitu kan. Orang can silaturahmi cenah bingung ke barudak masih can raya can barali kan ke kampung halaman. Ini teh orang teh ka ditu teh. Berang sekitar jam 2-an lah. Jam 2 berang biasa ngobrol orang teh ngobrol 2-an teh bari udun segala macam. Sore magrib lah teu karasa pembicaraan teh geus beak nya urang teh di si Ijul teh. Da geus ka magrib teh. Goleran we nya masing-masing teh urang scroll sosial media saya main ML gitu. Di posisi kasur gitu. Anggap lagi kasur posisi. Sare we urang teh di teh kasarean. Oh, sarean. Sasarean heula gitu kan. Jadinya teh jo lep teh inget jigana orang kesarean. Lep. Nah, inget teh jo tiba-tiba orang aya posisi kerdiuk. Orang beranggapan eta ngimpi. Tapi ngimpi teh aya posisi dan si Ijul keneh Di tempat kamar eta. Di kamar eta. Masih beranggapan ngimpi eta teh urang teh. Tingali posisi kamarna, posisi layoutna pokoknya mah sarua lah. Si Ijul didinya sarua keur main. Kebari main ML da main gamenya. Game. Orang masih ngimpi pas ngalieu aya urang keur ngagoler keur sare. Didinya teh urang anjing. Didinya masih orang masih bingung, masih ragu. Ieu mah emang ngimpi meureunnya kan. Pokoknya mah sarua pisan posisi urang kieu layout segala macem. Nepikeun ka kopi eta anu diampar kan teu make kasurnya, ampar rokok oge masih hurung gitu kan. Ieu mah ngimpi gitu. Nah, dina urang teh dina urang bari. Eta dalam posisi eta nya lain di posisi pas udang gitu. Dalam posisi eta keneh. Iki urang teh masih ragu masih ragu urang teh. Ngimpi lain gitu. Bari ditinggalian teh kita bari mikiran. Ningali urang. Iya gitu yang disebut maut teh gitu nya. Aing kesempet pikiran tadinya iya gitu disebut orang maut teh. Segitu teh di juru teh budak leutik na teh sosok sekitar 5 tahunan lah. Umur 5 tahunan. Umur 5 tahun lah laki. Make kaos celana pondok. Si lalaki teh melungkeun ka urang di si budak eta teh. Jadinya orang masih beranggapan mimpinya. Cing melungkeun wae teh masih biasa wae gitu karena masih itu tingalikeun. Urang teh aya rasa sieun karena melong jiga anu sinis budak eta. Gitu kan. Si Ijul masih kene main game. Si Ijul masih main game kene dinya. Tungkul we gitu. Cing pas ngalieu ka dieu aya hiji sosok anu urang kasieun sosok pocong tapi jangkung. Jadi salomari lah emang dirinya teh lomarina belah dieu. Cuman namun bisa dijarkeun soalnya orang ningali atap teh masih hampir deket gitu. Jadinya orang langsung eureup-eureup. Nah, ngapa? Jadi posisi orang teh berat. Ngicep oge teu bisa orang teh. Jadi kieu terus. Kieu ngan bola mata orang anu kikian. Arek ngicep teh hese. Eta teh dalam posisi nu urang beranggapan mimpi keneh. Kieu anjing.
bari meletetan si Ijo gitu kan itu orang teh dambung ningali ya sosok teh jangkung gitu jangkung pocong tapi jangkung gitu teh orang teh bari babacaan gitu babacaan oge apa anu balelo atau kumaha jika setruk apa ngomongnya baleo gitu babacaan deh gitu babacaan segala dibaca-baca ada lumayan kondisinya lila bari ngali ka dieu teh urang teh mun ningali bari kitu teh itu melaungkeun hayang bung ningali eta gitu nya situ sabaraha menit urang teh hudang eta menyata ieu mah dunia nyata ini hudang teh bari apa ngarenghap capek ketika orang asup di jero cai napas jero cai ketika hudang ningali napas tarik nih gitu kan jero narik teh si Ijo teh cenah dek sare mah di imah we cenah tapi bari pasti tungkul ada teh anjir ngimpi aing teh wah itu sempat ngobrol langsung eta cari nanti pengalaman eta langsung ke si Ijo acan cari obrol orang masih reuas masih mikir keneh iya teh urang teh ngimpi atau lain kan orang jadi timimiti keneh teh nya soalnya sejelas pisan gitu kan soalnya asa jelas pisan orang bedalah nang ngimpi mah nya ditinggalian kadang kadang siluet atau kadang monokrom gitu kan putih hitam ieu mah jelas bahkan dina ngimpi oge orang masih bisa mikir itu dina eta teh mikirna teh jelas lah gitu ngimpikan ka hudangna orang masih ingat pisan jelas tapi orang masih positifnya mikirna anjing ngimpi itu tapi eta dina eta maksudna si makhluk eta na aya pembicaraan naon eueuh cicing melongkeun gitu melongkeun ya mengawasi gitu ya geus itu teh minum aing teh nya cai bodas itu minum teh ngopi deui cai teh nenangkeun diri aing teh ngopi nyokot udut rokok hurung nepikeun ka beakna tidinya aing langsung dek anjing kok bisa percis pisan gitu rokok teh masih hurung bang tinggal sakieu deui tah tina edekan kapasna pisan gitu aja ngaplek si kuntungna teh geuning rokok teh masih geus kitu urang tidinya langsung mikir anjing pisan aing teh akurat pisan gitu ya tidinya orang makin percaya anjing mah lain saya ngimpi-ngimpina gitu kan ieu lain ngimpi urang teh tidinya teh anggeus berusaha tenang orang teh nya nongkot ya barikeun si Jo masih sibuk main game Jo cai teh orang sebat cabutnya cek urang teh balem atuh meulek naon di imah ge balik seperti orang tunuh orang teh bisa kabablasan nggak aing balik peting orang teh dia apa balik peting di dia sok motion begal orang teh ini gitu kan yang gue sih orang teh pamit balik cet ke imah tapi imah teh masih ulang-ulang kene aing mikiran eta mikiran kene lebih di kamar teh di imah teh apa reman orang teh lampuna kan urang biasa sares ke pareman cek pareman lampu sudah cek sepaksa sarekeun anggar kalah kabeuki sieun aing teh nu biasana orang nyata mah pelebah keur sieun pisan gitu gara-gara kejadian tadi urungkeun lampu urungkeun lampu bae orang aya hari ieu mah meureun sare teh urang lampu yang penting urang bisa sare yang penting urang tenang gitu kan dek sare teh kudu tenang heula kan nah itu teh simbut asik keneh aing bari ngadengekeun murotal dina HP terus bari sholawat ongkoh murotal ka mana aing sholawat ongkoh bari sare terus itu teh nyep lep sare we orang teh geus sare teh nah sare eta teh orang geus ngarasa lelap nih orang sare teh orang teh lilir pas lilir teh seraban lampu geus ngarasa tenang orang geus ngarasa sare tapi orang teh nyaman cu lampu udah orang teh kemana lampu karek-karek sakieu ningali deui urang jasa kurang jadi kedua kali dah teh di imah orang teh jadinya orang langsung pek anjing kejadian deui cek urang teh orang tersare gitu ke terlentang anton si Ijo mah murungkut gitunya orang terlentang jadinya tuh orang rewas deui panik deui sugan orang teh eta teh nyata urang rek malam teh teh asup deui kana alam ting alam naon nya ieu geus urang rewas deui nya teh urang teh dina urang teh mencoba hayang ngahijikeun deui gitu mah hudang asup ka dunia nyata dikitukeun teh dipas-paskeun urang posisi teh si ragana tapi anggar urang digerakkeun kitu teh tinggalin keluar deui gitu anjir urang teh
kan itu jendelanya pas harapan orang kamar teh gitu-gitu teh cuma ini aya deui udah sosok eta nuturkeun gitu sigana menuturkeun sosok eta teh dua si anu budak leutik jeung si sosok pocong teh astagfirullah ternyata tapi bedana kalau anu mimiti mah kan engapnya juga rep-rep iman teh gitu kan tadinya orang dus tadinya ruas gitu kan bacaan we deui orang teh bacaan we deui orang teh masih teh orang udah meningalinya, orang masih tuh bisa hayang hudang teh hese gitu, maksudnya masih kene lepas wae di hiji-hijikeun deh gitu kan. Orang tuh mencoba malik kan dia, terus malik kan dia, niru. Mencoba malik kan dia, terus malik kan dia. Hilang aku mencoba malik kan dia terus malik kan dia nirewas anjir terus malik kan dia sosok ini badi tuh nah sosok ini itu emang penemuan orang tapi mau dina iya gitu maksudnya si makhluk di luar asup ka dan ente nanti tegesekan itu antara makhluk gitu maksudnya orang apa penguasana gitu Malik ini Allah sudah tapi orang sadar karena orang boga banyak cerita si emak eta teh orang pernah nyarita gini anu pegawai orang ditempokeun di lemari sini teh babeh orang gitu jadi tapi si emak eta teh melongkeun ke arah si sosok eta yang ngambek kan bari maraksang kengkieu aing merinding sumpah maraksang kengkieu bang teh ini apa sih begitu pada bacaan udah sieun oge nya ningali eta sosok eta nyage penghuni dataran ningali nya urang ningali andre jadi nya tuh bari babacaan bisa-bisa gitu masih teh lep we eta mah ngaleungit da teu inget lain teu inget maksudna geus kaburu ya deui cep tapi teu lila eta teh nanti jarakna teh lahnya soalnya urang hudang teh masih posisi teh di jam 2-an lah jam 2-an setengah 3-an orang hudang teh posisi caang lampu masih caang itu udang cing cuman kejadian deh ya mah bener orang mah yakin dan ngimpi orang tanya nah teh langsung yang mau nyere sapu paragi kasur gitu kebut teh orang teh ingat bahalanya orang bahasa zaman aja ini sarangan gitu baru menggeletik kan baru geletik kalau tinggal ya kebut gitu ternyata modelnya eta astral projection entang ya dia teh tadi asli hirup sorangan sugan katode itu orang ya rumah tarik itu di kita tarik yang asli halus satu fenomena langsung karena itu begitu teh tapi eta mang di mana anu diceritakan sanes anu ngasok sosok eta murang kali terus kieu teh kieu tah biopolitiknya balik kieu kan ya kieu tah koyak we pantesan sih cicing wae